Aing mah teu ngarti. Motor mogok oge kudu dibawa ka dieu. Nya mamanawian we Mbah. Sugan gitu Mbah tiasa nulungan. Tapi kalem. Mbah mada sagala bisa. Tah, berarti bener orang ka dieu teh. Cek aing ge. Tapi kela. Saha ngaran maneh teh? Abdi Geri Mbah. Aji ngaran itu jadi gitu. Ari maneh? Abdi Daniel Mbah. Tina dadan kuat jadi Daniel. Hiji deui. Ready, Bah. Si Ken. Abdul ke kuat jadi Freddy. Tapi laras Mbah. Ieu teh Mbah Semi teh ya. Atuh nyaho. Lamun basuri pameureun tak gendong kemana-mana. Jun. Jadi kumaha Mbah? Biasa teh nulungan. Kalem. Mun ka bengkel itu teu mati, ka dieu teu mati. Eueuh deui. Iwa teh ieu ubarna. Oh. Aya syaratna. Maneh kudu menang ngadu tarucing jeung Mbah. Nah jadi tatarucingan gila deh teh. Naon gitu Bah tatarucinganna? Kumaha carana ngasupkeun gajah kanu jero kulkas? Nyata kumaha? Teu nyaho. Tengah Bah, teu nyaho. Kitu we kitu bisa sia mah. Bukakeun kulkasna, asupkeun gajahna, tutupkeun deui, beres. Si anjing. Bah, lamun kuda diabuskeun kana kulkas, kumaha tah carana? Nurutan. Mikir atuh mikir. Jawab heula atuh Bah. Ya sarua jika tadi. Bukakeun kulkasna, asupkeun kudana, tutupkeun deui. Tuh bisa. Nah, make teu bisa. Kan masih aya gajah di kulkasna. Ajik. Aing pokok. Aing teu kepikiran nepi ka dinya. Bah, Naon deui? lamun kuda jeung gajah dibalapkeun. Saha tanu meunang? Ya geus jelas kuda atuh. Paneta mah burahna balap teh. Itu bisa tuh Bah. Nah, Nya gajah nu meunang mah. Pan kudana di jero kulkas keneh. anjing. Aing teu kepikiran ti wae. Makana jadi dukun we. Tong sosok tatarucingan segala. Nuhun ya. Bah. Naon isi teh? Iya kumaha cara makena? Takokeun kan ulah motor maneh. Cager? Pejan. Goblok. Lumayan kita. Si anjing. Ari maneh? Hiji deui. Tuh jadi ari maneh. Tuh inget tadi ari maneh. Bah, lamun ngasupkeun anjing jadi nih. Tuh jadi tadi nyetek kitu atuh mah teh. Lagi.